pokokna mah ieu mah dahar teh nikmat di wae ce. Sambal bajak dicoel nog dadar beuh nikmat pokokna mah. Majar teh anu komen kieu ce, ngeunah nya kitu ari nyamal make cabe bubuk desaku. Ih ari si ece ka mana wae atuh cobian geura. Pokokna mah nya ngeunah, nya simpel, nya lada, praktis deui. Tah ieu ge abdi bade nyeun sambal bajak ce. Heueuh zaman kiwari mangga bajak teh kudu di sawah wae atuh nya ce. Ayeuna mah sambal oge dibajakan geuninganan. Kakarek abdi ge saumur-umur ngadamal sambal kieu teh ce. Heueuh geuning nempo batur mun jiga ngeunah teh meuni kabita pisan. Sok penasaran lamun teu dicobaan teh geuning. Asupkeun terasi menang beulem, uyah, gula, jeung daun jeruk. Gula galeh tah tong poho dijeng ieu bawang putih bubuk desakuna. Ameh tambah gurih jeung ngeunah jeung anti bau langu pokona mah. Ieu mah ngamun sambal na hungkul ge mending geus lapar teu kuat yang geradahar. Tapi ke ieu teh boga enolong 3 siki urang dadar ce. Ameh tambah ngeunah urang tambah daun bawang ning ieu ce. Tah kieu geunana boga peplakan di pipir imah teh ce. Hayang mang bumbu sakalian teh tinggal metik apanan. Pokona mah ieu mah ari nyentru dadar ge nu spesial ce. Takolan burulu tuh uyahan we. Tah tong poho bawang putih bubuk jeung merica bubuk desakuna. Ieu pa anu bikin spesial na teh ce. Geus adu kumaha ngocok urang langsung we goreng ce geus teu kuat da lapar ieu teh geuninganan. Asupkeun wortel, bawang bombay, bawang daun, kucak kacek asupkeun we nogna. Manis seungit imah ce. Tuh nog asak sambal asak kayu ce urang armam. Geus teu kuat kabita sambalna imah ce. Menika moledak ngeunah bunga teh dicoel teh maleo. Bismillahirrahmanirrahim. Asli imah ngeunah ce sambalna enak nogna komo. Tuh enak cenah cek mah caroge oge. Tapi cenah asa anu kurang eta ka goreng kerupuk heug cing teh. Pokona mah menu sederhana bisa jadi menu spesial ce.